lamun akhlak kurang bagus teu bertentangan jeung agama tereh datang. Memang umat Islam kabeh bakal ka surga ngeun anu cepat anu lambat tergantung perjalanan kumanehna. Apakah perjalanan hade, apakah perjalanan goreng. Lamun hade cepat datang ke tujuan, lamun goreng ibarat jalan goreng datang mah datang ngeun angel. Angel batu mangka surga, urang mah ka mana? Urang mah kemana? Di jalan keneh. Nyonya mana? Di jalan keneh. Jalan mana ya? Salah jalan meureun. Urang mah teu aya ka neraka mama, insyaallah. Urang Islam mah moal ka neraka, moal jadi suluh raka. Urang manget, urang mah batur manu bagus jalan geus jelebet ka surga. Urang mah diasupkeun heula kana jero gentong. Henteu di kana saeunekeun mah henteu urang. Gentongna dieusian ku cai. Tidinya eta gentong ditakenkeun di neraka. Jadi urang eta di kumaha mah? Lain dikulub, direbus. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillahi alhamdulillah. Wa billahi wa bihaqqillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-imamil kamili fid dunya waddin wa ala alihi thayyibin wa azwajihi thahirina ummahatil mu'minin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala Adai bin
Zaid bisyarihi ala bahli tawil la hafa alfa titala kila hafa ma'uluma fatawayabna yunfa ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya wali hadihil jamaah ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dal jalali wal akhinal kiram, pembawa acara dalam rangka peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dinaungi ayeuna berlokasi di kampung Cihasem dengan mengambil tema Eueuhan. Oh, nyata malain temanya. Dengan mengambil tema Eueuhan. Nu kusim geuring di hormat. Asli kula murid aya Eueuhan. Mudah-mudahan orang doakeun sing jadi calon pemimpin orang dina agama di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Para syuyukhunal kurama, para alimil ulama, para kiai, para guru-guru sadaya, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim sadaya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda beserta para pemuda oge pamudina, hapunten ka para alim ulama sanaos dari tataan satu persatu namina ieu ku saking takdim nasim kuring kasadayana. Urang doakeun mudah-mudahan ieu guru-guru urang sadayana ku Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah. Mudah-mudahan sing jalem rizkina ditebihkeun tina sagala pancabahyana. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan tong waraka maot sehingga aya gentosna. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa Rahong, Bapak Lurah Bedi beserta jajaran anu kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan ieu pamimpin urang sing dipaparin taufik beserta hidayah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur, iman aman uman amin, toto tentrem kertora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, bil khusus warga masyarakat kampung Cihasem anu diluluguan ku kasepuhan Abah Ijen oge anu dibarengi jeung gerakan para pemuda. Urang doakeun mudah-mudahan naon rupi pengorbanan urang Cihasem demi nyukseskeun ieu walimah sing ngajadikeun sababiah urang Cihasem ulah hararasem. Mudah-mudahan sadayana sing dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kenging ridha Allah, diangkat umat Rasulullah, kenging syafaat dina poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya saya
bisa bertatap muka jeung warga masyarakat kampung desa Rahong. Sanajan meureun aturan jelema loba ieu anu bosen bae aya, anu resep bae aya, anu hewa bae aya. Jangaran jelema loba mamal sarua ieu mah. Ngan intina mudah-mudahan kempolna urang dina wengi ayeuna bukan cuma sebatas kekempolan di alam dunia semata, tapi urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan dikempelkeun deui mungkin di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ye hampura ka urang Cihasun, ka Bapak Ijen Yesim kuring panginten teu agresif biasana. Beunang sababna ieu tangal geus tangal kapaeh ngaki. Ieu kula tur ge ngaleuleut sabenerna. Insyaallah capek mah. Balik di Cibaliung jam 4 tadi teh kaburu SS acan. Baru datang ka Jasem tadi bere dahar teh. Insyaallah. Untung aing memeh ka dieu di pasar nganas heula. Naon sabab geus terus rasa sarina moal dibere. Jadi ngeureuyeuh bae mah lain menta kula mah jaga seubeuh ieu. Ngeureuyeuh bae insyaallah. Ngan ku hadirna urang dina ieu tempat ieu mangrupikeun satu kanikmatan anu luar biasa. Apalagi mak eta orang hadir karena muludan. Ia hadir karena muludan penting para pemuda, penting para bapak-bapak. Kunaon sababna sangkan orang teh ulangan ukurnya hokana cangkang teu hokana osi. Sabab eta jelema zaman akhir loba anu nilai cangkang wungkul teu leulekan osina. Sehingga timbul pendapat muludan dolalah. Muludan adalah bid'ah anu mantap nyababkeun asup ka neraka. Mantap ulah ngabejaan ieu ka urang dieu. Ulah nyakolakeun anak luhur-luhur lamun akhlakna can kaateuh. Kunaon sababna engkena bisi balik ka lembur loba silih bentur jeung kiai nu di lembur. Akibat naon? Akibat tadina kosong asup ka hiji perguruan anu ternyata perguruan tersebut lain aliran ahli sunnah wal jamaah. Adapun cenah akhlakna geus hade, geus bagus akidahna, atuh eta mah teu langkung urang. Ya masalah pangkat kedudukan mah casing ieu mah. Ulah ngahaliweukeun casing, jeur teuing na casing Oppo, rek Lenovo, rek Xiaomi, rek Samsung. Ulah dihaliweukeun ngan pertanyaanana eta HP kumaneh aya paketan eueuh. Jadi ulah nyawarkeun casing. Sanajan HP Android ari eueuh pulsaan mah mending HP jadul anu nganit-nit doang bom neuk betus. Tapi paketna gede. Nah anu dimaksud paket di dieu? Paket di dieu adalah hatena terlepas dina kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta eta nu paketna teh geunah. Mangga neuk baju lurah, neuk baju pegawai negeri, neuk baju polisi, baju dokter, neuk baju kiai, endah baik. Sabab bikin faktor kanikmatan orang hirup di alam dunia ari lengkap mah eta orang siring duku. Jadi nu pake ka omong ge eta bisi kitu wungkul nyalahkeun kana muludan cangkang disalah-salahkeun deuleukeun eusina. Sabab mah di hiji lembur aya kajadian bejakeun ulah. Oh kepo bae eta mah. Di hiji lembur aya kajadian aya cenah ge mak besek lemet, mak besek terang besek. Eta sok diparebutkeun ku umat ya. Eta besek lemet.
pada nyisihkeun bae ku palawari ge cenah ge. Allah anu hayangeun ya besek leutik ieu. Boro-boro kudu dibikeun ka kiai teu hormat cik panitia. Dikasih sisikeun kabikeun ka budak yatim. Ternyata begitu dibuka eusina diripai horeng eta emas 10 gram. Alhamdulillah geus milik budak yatimnya. Akibat naon mah? Akibat urang mah sok neuleuh cangkang doang. Teu neuleuh eusi eta Kangjeng Nabi palai ngahidangkeun cangkang, ngenahkeun eusi. Akhlak eta eusi. Ke mangaruhan kana cangkang, lain cangkang heula, eusi heula. Ta eta disingkir-singkir belajuna kamilik ku budak yatim horeng eusina emas 10 gram. Ta ieu muludan mah atuh naon eta mangaran acara ieu. Cangkang ngaranna ulah main haramkeun main dolalahkeun bae deuleukeun eusina. Sabab teu sakur-sakur anu teu aya di zaman Kangjeng Nabi eta bid'ah dolalah. Sabab lamun diaji ku santri kula bid'ating dolalah wa kula dilating pinar pankul didinya lain kul jame. Kul majmu' henteu sakabeh apron mah ku malaikat janda. Artinya banyak bid'ah anu tadina Kangjeng Nabi teu ngalakukeun, anu teh di zaman Kangjeng Nabi, tapi itu perlu dikembangkeun kurang sadayana nu sebut bid'ah anu hasanah, anu bagus. Sabab lamun urang kudu berpatokan sagala kana bid'ah, maka agama Islam moal aya kamajuan. Sudah terkekang oleh bid'ah dan bid'ah. Atuh sagala ge eueuh zaman Kangjeng Nabi atuh hese BHS ge baheula mah. Kiai make BHS bid'ah berarti dolalah. Mantak nu hade ieu muludan naon eusina? Hiji silaturahmi, bener teu mak? Ya urang pantiungal kampung datang aleut-aleut ka bandareut ngemat-ngemat nyatang pinang neka mana ibu-ibu neka nu muludan. Ka mana Pak neka nu muludan? Datang ka dieu sasalaman jeung babaturan. Kumaha teh damang? Alhamdulillah. Kumaha sawang usulna damang? Laju teh geus meunang besek teu cah. Horenganan disuputkeun dina coro jubahna. Jaya grup nu ieu nu licik mah eta can meunang be ka panitia haur di ka kolong korsikeun. Dioper ka anakna. Oh benar doang copet tina angkot. Dioper ka babaturan anak kan rada jauh terus geser-geser. Balik ke bariutan. Nganjor teh ngari aya mana sabab nama eta berkat musok disebutna urang berkat pan mustaq tina barokah. Kunaon disebut barokah sabab beunang ngadoaan alim ulama mah baheula mah di lembur simkuring lembur asli sabab simkuring mah asalna panti gunung. Simkuring asalna di kecamatan Cijaku kampung Sukamaju. Eta di dekat lembur kula aya lembur Cibadak. Kita berbicara sejarah ada hubungan dengan peringatan Nabi. Eta ditanyakan Cibadak kabaji mista pan aya eta kuburan anu sok bicarahan ku jelema ngaranna kuburan Kitempo. Ai kula mah pantelok naik sembarangan ngajarahan lamun can nyaho jujutanana. Mantap kula nanyakeun ka hiji jalma anu alim, jalma anu adil, kasepuhan, tokoh masyarakat anu kabeneran panggihna kula muludan ieu di hiji lembur. Asalna ti dinya. Bah, punten. Eta kula inget kana taklim. Cik dina taklim pan kieu. La hafa alal fa'o tintala kilafa makuluma patawayapna yulfa. Aduh rugi tata-tatanya
waktu nuker kamari eta moal balik deui pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kula hayangnya ngobah eta kitempo saha apakah baheulana wali apakah abuya apa jalma kumaha jakuari loba nu ngajarahan cik eta kasepuhan ceng ari hayang nyomong ku abah dibejakeun eta kuburan kitempo lain kuburan abuya lain kuburan wali lain kuburan kiai ngan kuburan hiji jalma anu boga kahayang anu mulia kumaha caritana ieu baheula di Cijakuk anu can kasebutna kecamatan Cijakuk masih masuk kecamatan Malingpi eta di dinya teu aya sama sakali santri teu aya kiai jalma nu ngarti kana bidang agama pada suatu waktu aya hiji santri anu balik tas masantren tiwetan anu lami nama santren genep tahun terbalik-balik balik ka lemburna Ciranca ngaranna Kisaci eta Kisaci genep tahun terbalik masantren buukna semet cangkeng mah buukna semet cang kalau dicukur buukna semet cangkeng kamaranan eueuh santri eueuh kiai jeung kolot baheula mah beda jeung budak wari kolot baheula mah rapi eta hirupna telok wani ngadahar kadaharan lamun eta kadaharan can didoaan ku ulama maka pas poean Idul Fitri pas poean lebaran eta Kisaci teu eureun-eureun kaunggal imah ngadoaan polahan lebaran di imah ieu pindah ka imah itu imah itu pindah ka imah dia peak lemur Ciranca pindah ka Sukamaju ti Sukamaju ka Lebak Sio ti Lebak Sio ka Garung ti Garung ka Beber ti Beber ka Bojonggenteng terus gider ngeun aya hiji lembur nu teu kadatangan poean lebaran jaka bulu waktu peuting eta ku kiai karena lembur Cibadak anu kuari aya kuburanana sehingga eta orang Cibadak isuk meletuk sampai ke penting nungguan kiai ngadoan polahan maranehna ternyata tidak muncul karena kiai ngan hiji teu kabagian waktu ka bedak poek sehingga polahan orang Cibadak daging kebo angeun jeung sajebina hasu kabaran di Cihasem jadi ya kalau mau kebal-kebal bisa asem terus kan mak sehingga eta Abah Haji Abah Saci datang ka eta lembur tanggal 2 bulan Syawal isukna mak otomatis polahan urang dinya geus teu ka arah mak kabeh ngalih asem ngalih sehingga ya hiji jelma mak danan mawak dua pasakan daging 2 pariuk dibawa ka pipir imahna datang ka pipir imahna eta daging 2 pariuk ditaburkeun mak bari jeung kaluar omong tempo nah ini sejarah ngaran mantap di Bung Karno jangan kau lupakan sejarah karena dengan sejarah anda akan tahu siapa diri kamu yang sebenarnya Cik Bung Karno betul depan untuk manyau sejarah itu orang nyong colowot eta si daging ditabur ke balik keluar omong tempo suatu saat bakal ayah anak incu aing nu jadi jalma ngarti dina bidang agama anu jadi santri nu jadi ulama orang ieu hero oh santri oh kiai gararan atau nggak sih hesek mah hesek mungkin pakai kegesuras mah udang ya dia makarak ya loya karena omel-omel
doang telok nere barang salaki bae. Tempo mungkin anak aing bakal jadi jalma ngarti suatu saat sabab yeuh jalma ngarti horeng ripuh. Saya tak sehingga kuburanana kuarika telah kitempok mata kurang mah kuaringeuna heun ieu mah doa berkat napel kana eta kana doa berkat tak begitu begi resep hobi to hobi sesegkeun kana sumber kadang bahasa sesegkeun sabab ulama mah ngajina yang dirasa telok dirarasa sama beda mirasa jeung dirarasa mun barang dahar yang dirasa nu pait nu lada udah disingkirkeun ke mirasa seuseah kak orang cenah ge tanya Tanjung Nabi lahir di Makkah jelana boga pamajikan situ Khadijah aju cenah ge kak happy tah hijrah ka mana sarboah di pamajikan lakina ka Madinah mudah-mudahan bisa umroh jika lakina umroh sumut dia bojorik mirasa sesegkeun boga anak modal tadek ngaji ngolekan HP bae buka sumutna seseg cager kayaknya papadang hati nang ngadoan ulama boga pamajikan Yuni bebek jangkung. Iya, Yuni bebek jangkung kabeh. Nya bebek jangkung. Sok baris ge. Itu kieu. Bari kana mulu dan jeung babaturan. Datang ka ulun. Datang ka imah ka salah. Wek. Boga pamajikan Yuni bebek jangkung susumut talabatan pepatasan jam hoe datang ka imah mah bukakeun sumutna sesek cager papadangan di suatu kisah nyata Imam Syafi'i radhiyallahu an boga murid ngaranna Imam Ahmad bin Hambal. Eta Imam Ahmad bin Hambal boga anak awewe lah begitu penasaran ingin tahu bagaimana sosok seorang Imam Syafi'i yang terkenal luar biasa akhlakna sangat mulia keapikanana kawaroanana ilmuna geus dicacahkeun sehingga eta anak awewe Imam Ahmad bin Hambal hayang amat panggih langsung jeung Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i nyaba anu muridna kanu Imam Ahmad bin Hambal datang kadinya biasa kangarana datang ku guru eta anak bikangna sibuk popolah mah sibuk popolah sagala dipolahkeun deuk ngamuliakeun ulama gede guru bapana pas dijamu eta Imam Syafi'i nu cenah kadengena rajin puasa waro dina barang dahar telepati loba ternyata begitu dijamu makan Imam Syafi'i nambah berkali-kali gempul gembul mah eta anak bikang Imam Ahmad kieu bemoloh aing pantena apik tukang puasa warung dahna gembul aing kieu dah gembul-gembul teuing mata kakek dah harus gembul-gembul dah pakai kaomong bae repeh teu geura nanyakeun jameureun teu wani ieu jeung keur tuang pan beres emang Dur Isa Imam Ahmad bin Hambal maka masjid salat sunnah salat wajib wiridan tegera balik kebal Imam Syafi'i salat di Imam Ahmad bin Hambal teu salat sunnah teu wiridan tas salat Isya langsung blek kana kasur sare ih cek anak bikang nya gemul dahar nya gemul molor ieu kiai aneh aing baca nama lima kiai tabahur api dahar gemul hees beuki dur hubu datang Imam Ahmad bin Hambal maka masjid ngalauduk salat subuh Imam Syafi'i hudang teu ngalauduk salat subuhna anehnya
Mantap lamun deuleu kalakuan kayak aneh ulah gerhaliwu. Maka tuluk ya kurang mah. Kiai araraneh ulah didahulukeun bae. Maka ditanyakan kalau jadi bapana Imam Ahmad bin Hanbal punten Rama abdi mah melengap cenah ka guru Rama. Imam Syafi'i malah cenah kiai gede jarang barang dahar loba puasa, loba wiridan loba ibadah ja buktina dahar gemul hees beuki. Salat subuh ge teu ngaudu. Aneh yang mas. Jika Imam Ahmad bin Hanbal kin ku mama ditaroskeun supaya neng tidak selalu kepo. Bapak, mama, iya anak abdi cenah ge melengeuh kana kalakuan mama dahar gemul beuki hees. Laju salat subuh ge teu ngalaudu. Oh, kadieu neng cik Imam Syafi'i. Nu mantak mama tuangna gembul. Nambah deui kusabab ieu nu ngahidangkeun ka mama, nu mere hidangan ka mama adalah ulama, adalah kiai anu jelas kadaharana ulah-ulah barang haram, barang subhat ge moal aya, jelas halalna, sehingga lamun barang halal pamasian jalma nu dermawan, nu daekan sedekah, lamun kurang dituang eta ngajadikeun obat tina berbagai macam penyakit, sehingga mama loba daharna, kunaon sababna? Mama loba panyakitan hayang leungit eta panyakit. Urang ngaheuleuh. Kadenge. Aja teh teu kudu molototan dengekeun bae. Obat tina panyakit mah eta barang halal, meunang ngadoa gula mama komo. Nu kadua, muhun cenah mama teu salat sunah, salat wajib doa misa tidinya langsung sare. Ngeun mama mah teu sare. Tiblek ta salat isya ngedeng dina kasur teh mama mah ngalanjutkeun hanca. Hanca naon? Hanca nganggit kita. Ngarang kita sehingga sapenting jemput mama mah teu hees sampai subuh. Matak salat subuh mama mah teu ngalaudu. Deui. Ai urang mah pan eta kudu ngalaudu deui kunaon sababna? Eta sakebel hees mejus pan babarakan. Bari jeung balaga juah pan hees ibu-ibu mah nya. Laju pan kadang-kadang eta birit lagi kana beungeut salaki numpang. Mari mejus geleger bae. Engkung salakina hees ngerenyuan we kumisna. Jik salakina aing ngimpi di pejusan sigung. Paling mamajikan mejus. Insyaallah. Jadi mama teu ngalaudu deui sabab memang mama teu batal mantak wajar cik dina kisah eta tuan si Abdul Qadir Jailani 40 tahun salat subuh ku wudu isya, salat subuh ku wudu isya 40 tahun urang mah sari moal bisa eta mah moal namanya moal hiji urang silaturahmi komo datang ka dia urang sasalaman jeung warasatul anbiya jeung para alim ulama jeung para kiai ieu eusi muludan luar biasa cikang jeung Nabi man sopaha aliman maka nama sopahani fi dunia sampai jama nu pernah sasalaman jeung kiai di alam dunia sarua jeung pernah sasalaman secara langsung jeung kula keur waktu kula masih keneh jeneng di alam dunia masa salaman jeung kiai sarua jeung sasalaman jeung kangjeng Nabi. Alhamdulillah sedangkan di kangjeng Nabi man sopahani fi dunia ajlas tubuh ma'i fil jannah sahabat jalma anu pernah sasalaman jeung kula di alam dunia pernah kontak fisingna jeung jasad kula maka jalma tersebut bakal didieukeun direnegkeun jeung kula di surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil hiji eusi muludan naon eta urang silaturahmi doraka mah naon bakal ka neraka gara-gara silaturahmi. Justru silaturahmi tajlibu rizqa wa tutawilul umur. Silaturahmi bakal narikeun rezeki manjangkeun kana umur. Alhamdulillah. Tak zaman Nabi Musa pan aya jalma ilu pangajian telok ngaji ilu ngaji pangaran jelma telok karak asup mah eta jelma sari neuleukeun kabeh nya nu telok bedong murid anyar gitu murid baru kakarak asup ka pangajian isin pan
laju nanek asup ka hareup teu wani di tengah isin ge bede juru horeng kudu tu iris bos ngaran nu anyar keneh barang manehna keur ngadengkeun pangajian jol ucing hidung neuleukeun bae ngolototan beta ucing hidung cik eta jelema kunaon ya ucing neuleukeun aing bae kana sajen mantap karena ucing ge pan anu karak ngaji mah isineun opting ka jelema ngeun eta tantangan bapak ulah lagi eta bae ungu batur puas-puas geleng ngomongkeun ku maneh sari ka ku maneh bae isupna teu ngaji deui kunaon teu ngaji deui kamari ge diomongkeun tantangan godaan begitu eta si pengajian beres jamaah nu sejen keluar mana nama teu langsung mah nanya heula ka Nabi Musa punten cenah ieu Kangjeng Nabi ari ita ucing neuleukeun kula bae aya naon coba pangtaroskeun ka Allah oke orang tanyakeun namun najat Nabi Musa ka Allah Musa bedakeun ka si eta mun umurna tinggal sapoe deui kata jelema da sari ngaji lagi kakara nepae deui nu bener Kangjeng Nabi ieu cik Nabi Musa dia mah ditanyakeun ongko ka engka Allah teu percaya emangnya nanyakeun ka lurah nya ge ka Allah aing teu percaya dia mah ampun lain teu percaya beneran ieu bener dia umur ngan sapade kumaha teh dibejakeun kudu dibejakeun balik cenah ge mah eta si jelema ka imah mapae jalan ngabangingik ceurik eta jelema mah atuh ngaranna di beja aneuk pae ieu nya ya urang ge mun cenah di beja aneuk pae jadi isuk kaneng aing moal hayang meuli online deui yang naon oh artian moal moal ka sawah jadi isukeun pae moal ka hayang jelema nu si bejaan pae mah itulah rahasia Allah sehingga maot teu dibejakeun rahasia sehingga kajian nge sekolah terus bae melak jengjeng mah benar terus bae melak kadu mah kajian ku maneh teu ngadahar anak incu sugan teu kaburu kiamat ada kiamat gua nah gitu tadi bejakeun eta pae supaya semangat bae urang balik ka imah cik pamajikana masya Allah ieu salaki karak ngaji sakali hatena langsung lemes doang laju nerape cenah ilmu laju curik bae inget kana akhirat meureun inget kana dosa lain aya naon di cik pamajikana dirangkul eta pamajikana sasanarian kasurupan ari kumaneh biasana kita ngarangkul cik pamajikana hampura dosa aing goreng jang hidup bener pae cik pamajikana nu bener Kak bener alhamdulillah cik pamajikana da meureun galak dak salaki ulah galak ka pamajikan bisa didoakeun teh pae no bener Kak cik Nabi Musa aing pan tadi keur ngaji dideleukeun ucing bae horeng burung alamat yang jadi sukneuk pae hampura dosanya Kak ulah tak bari jeung eueuhna eueuh tapi ayana keur eueuhna ge dihampura kabeh dosa Kak lahir batin lunas cik pamajikan beneran lunas dan ngiridit beneran tinyak mana ayo silaturahmi kaum lima terus dor tudor umat lima diketokan silaturahmi ku manehna kaum lima hampura dosa lahir batin aing loba kasalahan dia kamari ku aing iwung dari paling minta halal aya ditur kamaling iwung aya awadak mantap sugih tadi kebukan iwung we di akhirat taruh nyaing terus kamu lah hampura aing pernah ngintip pamajikan dia terus lunas kabeh keur ngaji di beja aneuk maut jam 12 maka datang ka isu jam 11 kumanehna geus cicing di jero kamar sapurungkut janeuk pae polongnya leungeuk pae lain salat tal sapurungkut doa kita malaikat Israil bisa katipu meureun so berungkutnya nage mak nuluan jambe trek jam dinding pan jelas teh kadengan nya trek menit demi menit berlalu tinggal jam 11:30 setengah jam deui geus meletet bae tina balik salimut mana ieu malaikat Israil
Jam 12 kurang saparapat terus sampai jam 12 pas trek berem kumaneh nama pas jam 12 sapoek di kamari berem kumaneh begitu berem kadenge sora padagang tahu bulat digoreng dadakan gurih-gurih nyoy cik aki-aki teh anu nepai horengnya di dalam kubur padagang tahu liwat padagang tahu kadenge es krimo 2000-an enak oh Masya Allah horeng di dalam kubur aing kakarang ngalaman padagang es krim sagala geus kitu raket lawang kamar muka mungkar nakir nanyaan aing begitu molol nini horeng mungkar nakir nini horeng pamajikanana molol dina lawang kamar ampun mungkar nakir ampun di pamajikan mungkar nakir mau bengket kumaneh mungkar nakir di mana ku kami pajikan kumaneh hah nona itu paeh atuh kira aku nyawara mun paeh ge paingat padagang tahu bulat jeung padagang es krim orang teu paeh berarti lamun kitu mah ieu nabi ngabohong ieu nabi kurang ajar aing mah ngeusion aing ngeprank ulah kieu cenah ngeprank mun kaman kata mah usim prank nu keur ngising di prank pocong bae teu meuni tungang tongeng lumpat malah duit dari ama ampun aing mah maehan batur udah mah korejat mah lompat ke Nabi Musa wah Musa kurang ajar dia engkel lah bae naon dia cik dia kamari aing teu paeh cenah capai deui jam 12 jabukkeun aing hirup keneh cik Nabi Musa ieu nya ulah aki ku lagi aneh ya pira koloh mah bohong coba tanyakan deh ditanyakan deh Musa kudu nama apa yang bisu ngan eta si eta loba sasalaman silaturahmi ka tatangga sehingga kontrak hirup di alam dunia ditambahan 10 tahun deui kebelan alhamdulillah jadi sugan urang kayak gitunya mah dia bawa mamanan balik tidak anu mabok berkat ya paehnya aduh kulah silaturahmi itu tulusnya namanya panjang umur sadayana amin ya Allah ya Rabbal hiji silaturahmi nu kadua dina muludan eusina naon sodaqoh ya urang ki hasil lamun cenah kajen geus ngabadeugahareun ngabadeu opieun teu didatangan ku tamu anu ti luar kampung mateng abongeunana bener teu mak cik nini lamun aing mun disasangaleun nyabutan bulu kotok kari-kari eueuh nu ngariuk pamuda aing geus make eblek bae oh si emah nu datang abong mah batur geus liat sedekah geus bebeakan naon sababna berkorban untuk yang kita cintai tidak akan ada yang merasa rugi betul apa yang enggak buat kamu ngomong nageh kan pakai karsep mah ieu mah komo Kangjeng Nabi kotok dikepek-kepek bener teh mah buat ojek udah kotok nageh ke pasar ya lebaran alhamdulillah seprit ledis Coca-Cola rengsek Coca-Cola cek aki-aki mie karo sari mie beak dulang jeung duna ember paling ngecor ember paling ngecor 50 beli sakamar gua nih bisa nak kembali ke dieu bae duna nu gede nu leutik tawarkeun ka tetangga anak muludan sahalina aing sedekah ember sedekah duna jeung sajabina dan nyaris anu moal 20 awas ulah dijual dari itu pakai Masya Allah sedekah orang alhamdulillah sedekah naon manfaatna atuh luar biasa mah vaksin eta sedekah vaksin kajian mah tadi vaksin ku Sinovac no Sinovac dulurna Mang Nopak divaksin teh vaksin corona
divaksin ku sedekah insya Allah tanpa ulbala corona mental bagaimana ngegel eta corona bau kejo mulut mental deh eta corona mah cik betul kuna dia mobok mulut corona mental balai mental mah ku sedekah bahkan lamun emak hayang paeh teu buruk nah hayang paeh teu buruk teu pan sok baruruk nu paeh mah aya nu paeh cenah ge mah boga anak hiji salaktina paeh cik anakna bejeuna beas setujuna pan sok rehe yang setuju namanya haroongeun teh mata urang arenong karun jadi sebelum musibah mun tujuna eta anakna cenah ge mah nanya ka induna tengah peuting mah ari bapak ka mana mah bapak nak buruk anak cenah bapak buruk mah buruk nak sirahna buruk anak kelekna mah buruk dadana mah buruk anak patuanganna buruk ari nu dihanapeun patuanganna mah buruk anak kebal eta mengelewung nya kelar Mabur apa? Ada mengaji siar ya. Aing ngaji bersama jeung kilometer. Wujud kidambak kok nyatak biar ngadeg aing beutingnya wujud kidambak kok baralik darah dia. Habis aing mau payu. Awara. Buruk mah. Mun emak mung pae buruk. Lobakeun sedekah. As-sodaqatu tadfa'u maitatasu. Ari sodakoh bakal nolak kana paeh goreng. Lain buruk, goreng. Artina naon? Urang bakal husnul khotimah akibat urang teh seueur sedekah mah insya Allah lobakeun sedekah. Lamun mah hook kana harta benda, hook kana pakaian, mah datang ka dalam nyawa, moal aya satengah karung ge nu ditinggalkeun di sawah, kabeh dibuatkeun ka motor, kana mobil, hayang kabawa ka imah, kabawa balik. Bener teu mah? Bener teu? Nu samata dua mata ge dialan kurang dia sukeun kana karung hayang kabawa balik. Lamun mah harta hayang kabawa balik. Sedekah ke mana ya kieu nu keur ngabangun pasantren jual emas 10 gram pikeun ka kieu kamari jual emas pikeun ka kilomri jual emas pikeun ka kinahari jual pikeunan ka masjid ka pondok pasantren ka mushola insya Allah kabawa bae eta macan anu dina beuheung urang ku ari keur hirup tadi sedekahkeun Pak Kurabot dong kabel telepon moal mah moal anu kabawa aya teh disedekahkeun mah engke emak paeh ku salaki pake kawin dong naon mah teu abong mending jualan ku hari anu kabawa moal dijual nu kaki anu ceramah bae cenah dibikeun 100 gram alhamdulillah sedekah mah sedekah eta nolak karena maut goreng artinya insya Allah mautna husnul khotimah sedekah mah neuk rahasia aya manfaatna neuk terang-terangan aya manfaatna sodaqatu sir tanpa ungkut barobi lamun urang sedekah rahasiaan susumbutan nu kanyang ku batur eta bisa menahan amarah Allah. Sodakul alaniyah junatun minanar lamun sedekah secara terang-terangan bakal jadi benteng penghalang tinaraka alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu orang ciasem neuk diasupkeun ka neraka oh bakakak ngahalangan stop cik bakakak urang ciasem kamari tas buludan kula dipencit bakakak ngahalangan ka neraka. Ngun aya bakakak anu teu bisa ngahalang ka neraka begitu ngahalang ka neraka eta bakakak kalah buruk horeng kotok kulentuk itu bakakak beunang mak nolak kana seuneu neraka alhamdulillah ta eusi mulu dan sodaqoh sabab kudu kabawa balik sanggeus sodaqoh maca Quran
kadang ngekori ngelewung mak. Alhamdulillah di mana orang kurang di mah maca Quran. Belah dieu nyantel dangdut. Belah ditu jaipongan. Belah dieu tarling. Ingat cenah. Eta teh ditarik rebab. Hantam ku tukang tenang. Dupak. Hantam ku tukang bohong. Kejembleng. Ingat dupak kejembleng ka neraka. Baca Quran alhamdulillah ngadengen lagi geus ganjaran gede muludan piraku haramnya geus kitu ceramah ngeunaheun teu mah ngadengeun ceramah yakin tinggal ngadengekeun ieu ngeunaheun teu kudu mayar mah panitia nu mayar. Bener gak mak? Yang lain bayaran ya mah sedekah. Bener gak mak? Piraku nu kitu haram. Geus kitu naon? Ngadahar kedo mulut. Eta ngadahar kedo naon dilarang. Komo meunang ngadoaan tadi dibejakeun. Piraku muludan haram. Geus logika kitu bae geus kajawab teu kudu make dalil. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kula tadi balik di Kuta Karang lain ku jauh ieu mah datang jam 4 ieu masalahna ku jalan nu goreng cikula keur ceramah di ditu kula mah lain mikiran ceramah urang ti baliung ieu kula ku ari mikiran balik sorry urang ditu kebean nya meureun jalan goreng ieu nya ieu kurang mikiran balik kunaon kurang mikiran balik jalanan nu goreng. Sedangkan lamun jalan goreng balik mah datang ka tujuan ngeunang. Awas kula nyeun kias dia lain sembarang. Datang ka tujuan ngeunangel. Kaduana aya jalan goreng mah barang bawa loba ge moal kabawa kabeh. Jamalilatkeun awak ge gararati. Boro-boro ku barang bawa, bener teu mak? Kula inget kan ayat Allah yang dibaca di namu qadimah kajian geus bosen jokari mau usim nu payu lakon kana deui lakon kana. Cik dawuhan Allah lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah nyata dina diri Rasul pikeun aranjeun kabeh adalah contoh anu terbaik. Uswatun hasanah digambarkeun ku kula ditasbihkeun ku kula adalah jalan anu bagus. Lamun urang jalan kehidupanna bagus sesuai akhlak urang jeung Rasul jeung parentah Allah maka urang tereh datang ka tujuan ka surga ngara. Lamun akhlak kurang bagus teu bertentangan jeung agama tereh datang. Memang umat Islam kabeh bakal ka surga. Ngeun aya nu cepat anu lambat tergantung perjalanan kumanehna. Apakah perjalanan hade? Apakah perjalanan goreng? Lamun hade cepat datang ka tujuan, lamun goreng ibarat jalan goreng datang mah datang ngeun angel. Angel. Batu mangka surga, urang mah ka mana? Urang mah kemana? Di jalan keneh. Nyonya mana? Di jalan keneh. Jalan mana ya? Salah jalan meureun. Urang mah teu aya ka neraka mama insyaallah. Urang Islam mah moal ka neraka, moal jadi suluh raka. Urang manget, urang mah batur manu bagus jalan geus jelebet ka surga. Urang mah diasupkeun heula kana jero gentong. Henteu dikana saeunekeun mah henteu urang. Gentongna dieusian ku cai. Tidinya eta gentong ditakenkeun di neraka. Jadi urang eta di kumaha mah? Lain dikulub, direbus. Lamun di alam dunia ayam direbus, di akhirat aya jelema rebus. Direbus heula urang mama. Naon sababna jalanna goreng urang mama. Salat belang betong.
Jumat saparo kaci terep saparo ka mana kababakan jahat saparo mah teu ka mana kang eta Jumat ka ditu atuh nanti nu ditu awa cenah setan barang ka jahat cenah Jumat cek nu di jahat doang setan kaci terep cenah ore mangga DP ya kita eta digilaeun atuh biraku teh dikulub eta nu kitu yakin nama dikulub Masya Allah mah perjalanan goreng akhlak goreng kelakuan goreng tak sesuai dengan akhlak Rasul tak sesuai dengan anjuran Allah maka eta perjalanan goreng bakal ngaanggelkeun kana tujuan utama anu dibejakeun anu pake kahayang kurang surga Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan goreng kajen bawaan loba muaka bawa ka bener mah kajen bro di juru bro di panto ngalaya di tengah imah si jambrik di pabrik si jombrong di kolong lubak libuk lobar bokon imah patuh pakai botol pemajikan ron mah kuno goreng akhlak mah eta muaka bawa doang tadi teh korek 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 aya baik jelema mau bawa ieu nya ngeun eta nu korek teu sadar kanyahoana ku batur karena aja eta nu nganyahukan korek deui bae apa penyakit hati mah kitu Pak secara penyakit jasmani mah nyeri hulu langsung karasa lompat ka warung beli bodrek bila mana sakit berlanjut hubungi dokter berobat langsung tapi penyakit hati sari cager mah eta nu gegedeun teu sari gegedeun teu sari gegedeun padahal mah gegedeun kanyahoana ku batur gegedeun mah nan sababna goreng alak mah kanyahoan bae eta gegedeun ulah tak kolot budak leutik gegedeun pigilaeun mantap dina TikTok dicontohan bae pan ku ari bapakku punya motor bapakku punya mobil saya punya kucing saya punya harimau kamu mau apa han tak kuari gitu eta ya baheula budak leutik tiluan pas sahar cik nu hiji teh bapak aing mah di Allah sawakna cik nu je komo bapak aing lobong mobilna hiji mah jalma miskin naon disorkeun ku aing nya ingat bapana keur kieu kadeul barangna cik budak leutik teh komo barang bapak aing segede lodong eta sosohoreun mah wana enak bener wana enak demi Allah be lama ulah gegedean ulah hirup mah nah sebabna atuh gegedean dia teh gede mah yo perjalanan goreng ngalambatkeun kana tujuan urang mantak lamun hayang cepet kana tujuan endahkeun akhlak urang endahkeun insyaallah tereh kana tujuan urang tah eta doang tadi kula mah teu mikiran balik aing mah mikiran balik teh mah mikiran balik teh kajian urang di mana pun tadi takori urang Cibarengkok eta tahun kamari kula ke Cibarengkok mobil kula teu bisa nanya dituna di tengah jalan ai kuripo cenah neuk balik teh nabi nan sabab nahan balik bae atuh katana air betana ieu katana kelahiranna kajian cik paribasa liang kakapet liang keong katana kelahiran mah inget bae hayang balik baik urang ge bakal balik ieu pikiran balik kuari balik jangka pendek balik ka imah ngan anu kudu pikiran adalah balik ka mana ka akhirat kunaon urang mah hulap eta bae embung mun bisa nawar mah endung bae ku sabab urang mah rumasa teu boga bawaeun teu boga bakal jawali wali Allah mah para ulama soleh jalma-jalma nu hirupna endah eta mental Allah Gusti abdi mah geus kabetah hirup dalam dunia loba permaksiatan loba kamungkaratan berampihan abdi mah hayang geura balik ka alam akhirat kunaon sababna batur mah geus cukup bekalna balik ka Malaysia gawe telok gawe cicing menek balik heula peta ih salaki urang tas digawe teu mawa pamuka lawang heula peta balik tapi lamun barang bawa dongkol balik tina mulu dan eta lawang dong air remotan kula can assalamualaikum eta lawang geus reket
muka sorangan jadi diremotan iku kula tapi muka sorangan lawang imah muka lawang sumut muka lawang orok melengeh deh non sababna urangna loba mawa pamuka lah yauma la malun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim engke bakal datang hiji masa hiji poe anu geus teu berguna harta geus teu berguna anak-anak kecuali datang dengan hati anu bersih hati nu salamet tina berbagai penyakit hati menghadap Allah Allah ridho ka urang sadayana mata bersihkeun urang hati urang bakal balik pikiran balik neuk mawa naon balik namanya naon mana hirup baik naik mah hirup baik kula mamuk hirup baik sorangan deh batur pararai neuk TV Jokowi na ge pae artisna eueuh deui TV hurung ongkoh eueuh artisan yang naon ja pararai pararai laju beteng lapar kuruuk na ka warteg pedagang warteg na ge pae pedagang mie pae pedagang martabak pae tungtung daun pae keneh pae dia teh barang dahan urang teh bakal paeh kabeh baik secara pribadi maupun secara massal mun kiamat yakin urang bakal kembali ka alam akhir jeung teu ngeunaan eta hirup bae moal mah bisa mah teu ngeunaan urang bayangkeun barang salak di kakak dia kayaknya mun barang urang hirup bae ngeunaan teu kak hah oh iya makieu sih mah barang urang hirup bae eueuh leuleus-leuleusna eueuh mengeningkan ciptana uras bae kayak temenahan eta kak lempang ge egang ruku teu bisa ruku neuk ruku aduh aing kumaha ugang ngaging teu para ruku aya barang hirup bae teu ngeunaheun eta hirup bae pae bae atuh pisengit deui jadi nu bagus mah wanci hirup wanci pae aing ngawanci mah endah sagala ge tapi lamun wanci hirup pae wanci pae hirup pisengit makanya mengpengker hirup gunakeun kadang ibu-ibu mengpeng barang salaki hirup gunakeun ulah nungguan leuleus sabab geus punung mah sia tah geus moal bisa diririha mengpengker hirup geus mulapes mah sia tah geus punung mah hese dibalikan balon ge moal cageun iya mah kias mangpengker hirup geus pae mah urang ribu lamun mah keur ningali ka kuburan di Karamat ningali ka kuburan di mana bae mun mah bisa ningali kana pengisi kubur ratusan ribuan jutaan jelema anu bari cari minta ka Allah hayang hirup di kalam dunia sanajan setengah detik sekalipun urang mah keur hirup kek mun kadeuleu ku umah eta nu jero kubur kuari ceuri kabehan dihirupan deui mah urang mah keur hirup keneh geura salat geura ngaji geura sedekah geus pae mah moal mungkar deui goreng ruana nu pae mungkar deui panggoreng-goreng mantap kalau mah salut jelema buat mobil Pajero buat mobil naon ngaranna nu mewah teh nu salut mah kula mah nu buat pasaran telok gagal metal kendaraan mewah bermerek Toyota lain Xenia lain Ras lain Pajero bermerek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kendaraan mewah jarang nu buat lagi usik-usikan ku saking meunahun pikiran kumaha aing mah otak dina tur mangpengker hirup batur mah kuari dalam akhirat mah minta ka Allah kajen sana teh Gusti hirupan deui abdi neuk ibadah ka Gusti neuk ibadah nu loba ganjaran di kaduhung komo nu eueuh ganjaran urang lobakeun mangpengker hirup ulah nungguan engke geus paeh mah moal kaluar deui sababna setiap nu asup bakal kaluar deui sanajan anu kaluar pangaruh ti nu asup contoh teu sakur-sakur nu kaluar bakal asup bakal kaluar deui nu paeh kalau kaluar deui
Tapi begitu anu kolor pasti pengaruh anu asup moal ngising lamun teu nyatu mah. Moal kih lamun teu minum mah. Kunaon puak dawa jengkol aing ada jengkol. Oi, ngan sakur-sakur nu asup mengaruhan kanu kalu kana kolor. Kunaon eta salaki kakak jamudun bae. Kunaon eta salaki ngapajikan teteh, pamajikan kakak mamarahan bae. Yakin anu asup eta. Jangan nu asup aya dua, hiji berupa barang, dua berupa barangsang. Eta sadana pilih. Ulah asal asup. Ulah asal asup. Hiji nu asup teh berupa barang-barang. Duluan eta barang-barang, seleksi dulu sebelum masuk. Ini barang siapa nih? Mata deui kan ka ibu-ibu, lamun endung boga salaki salingkuh, ulah boga bareng. Hayang teh. Bisi nuk boga salaki anu lohong teh nya, sok salingkuh, kukula dibere ubarna hiji, berikan dia pelayanan yang memuaskan. Servis yang luar biasa, nu kahiji tah. Eta obat ampuh eta. Servis yang memuaskan. Kalau Anda ke pasar pakai lipen, apalagi di rumah. Bila mana perlu, halis ke kulipen. Leuwih tinu saja. Biar suami betah di rumah. Eta obat ampuh. Ngan aya obat nu paling ampuh. Hayang teu. Wani maesara. Nalika engke salaki teteh keur hees, ieu tukang saliku salakina, nya. Ya, awas ya, perhatikan. Awas, ulang ulangi moal. Ya ijazah masal. Ulangi. Nalika salaki teteh keur sare, bukakeun kokolorna. Ulah sesarian di situ kadenge. Kada yang kesangos. Can puguh-puguh boleh sesarian lah. Geus dibukakeun nyiar mangsi urut pemilu. Pan anu tas nyoblos teh nya sok nyolongkeun mangsi kadinya. Supaya ulah nyolok anu se tah eta barang salaki urang tungtungna ulah alet ku mangsi nu eta nyirikeun supaya ulah nyoblos kanu sejen. Aduh geus ngaco ya kilometer mah moal eta mah sabab kayak begitu nuk masuk kanu sejen geus teu bisa cenah emang geus nyolok. Pelanggarannya kayaknya sok dicoelkeun teh apaan. Padahal mah urang ge mau nyolok deui nya. Dicoel-coel tah salah kita teh ge kitu, coelkeun kana mangsi. Insyaallah nek asup anu sejen ditolak. Adri aku mau ngeuyeum mulut lumpat ka dinya nya. Kumaha tadi na ya? Teuing anggap we kurucan muqaddohir ieu. Wah, duh, eta urang hirup di alam dunia anu hade, banyak. Jadi gitu, akhlak sing hade ka pamajikan utama. Ulah dianggap jelema biasa ieu kieu bapak-bapak. Kangjeng Nabi hebat kusabab boga dukungan ti seorang istri yang setia, Siti Khadijah. Ieu pamajikan orang lain jelema biasa, jelema luar biasa ieu. Kunaon Kangjeng Nabi diusir ti Mekah ka Madinah sabab kuingan Abu Jahal dianggap jelema biasa. Teu pantes dia jadi utusan, ngomong nahan dia jelema biasa kudu jadi utusan malaikat atawa aing tokoh masyarakat gegedung dia urung jadi ya geus dianggap di lemurna tadi dianggap panggil Nabi. Begitu pindah ka saja dihargai luar biasa. Eta urang teh batur urang lain jelema biasa, nu batur saimah jelema luar biasa. Eta pamajikan urang masyaallah eta nya pangorbanana anak urang haleuras dipeuting dileuleuskeuh. Jamun Allah nu kieu mah eta urang mah hareuras bae. Eta kapuari. Atuh kumaha kitu. Jasana luar biasa. Urang lapar pamajikan popola. Teurap urang seueuh 7 pamatang kadene. Jasa nu kararieu ieu. Jasa nu kararieu. Nyesuhan baju urang sakitu kotor na sumangeteun bae. Jam makin kotor cenah ge gede jan makin gede ganjaranan. Tak emah kajen teu gawe gugulingan bae dina leutak. Supaya gede ganjaran pamajikan urang. Salaki urang mah lain bukan
manusia sembarangan, ini manusia luar biasa, ini adalah Jokowimu, ini presidenmu, ini mah lebih dari BLT anu dibikin ka urang. Alhamdulillah ulah dilalaworak lamun emah hayang loba dosa leungit ciuman tarang salah sarua jeung nyium hajar aswad komo boga salakina keng hidup eta geus lain doang-doang deui hajar aswad nyium tarang salaki sakali dosa satahun murah lobanya ada soalna kecup sing sering salakina begitu salaki balak di pagawean sungguh manggus nyoktor bae dina lawang. Assalamualaikum tadi tema apa nah jik salah kira ya kesurubanan dia cicing di tegeran kami nak mujanan dosa terus menilai salah kira iya mak ridho Allah dina ridho caroge urang jalan ke ridho caroge insya Allah eta ngaranan nerapkeun akhlak anu bagus gampang keluar mah kasalaki heula aju urang salaki ka pamajikan heula komo dideuleuh ku anak nyontohan anu terbaik pikeun anak urang. Nah orang mah kuari mah nyaho kene kana sejarah anak orang bayangkeun masa yang akan datang bisi mah teu nyahoeun ke kana sejarah mantap nu hade eta anak orang ulah terdidik di bidang agama supaya ngarti kana agama mak ngarti kana agama kuari mah urang ngeunaheun kene loba kiai mak ngeunaheun kene nu paeh geura paeh bae kuari mah aya nu nyolatkeun aya boga duit mah aya nu ngajikeun nyamanya buah majaga mah udah bisa nyalakeun ulah gagah bah kayak niat lagi usul ya hadal mah iti gojodi pareta niat abdi nyalakeun mayit nu gagojod ya teu nyaho ulah gagah bah pasantrenkeun anak supaya naon lampu terus terang benderang di daerah urang ilmu agama teu parem melalui maulid Nabi urang mau bisa nyontoh akhlak Rasul lamun memang teu aya pewarisna anu ngabedakeun bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasul adalah Quran bisa orang ngahartian Quran baca-bacana eta Al-Quran cik Allah ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum geus datang ka nyeun pitutur papagah ti pangaran nyeun kabeh wasifaun lima pisudut ubar pikeun hate jawab hati orang anu penting anu jadi kunci anu jadi penggerak tina sakami anggota badan maka lobakeun maca Quran sebagai mujizat Nabi anu terbesar jeung rahmat pikeun jalma-jalma anu mukmin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah meme balik kuda boga oleh-oleh pikeun ibu-ibu khususnya turut parentah salaki lamun ibu nu kenapa salaki insya Allah bakal bahagia dunia bahagia akhir baheula aya padagang sayuran payuan dagang sayuran anak ditanya ku babaturan anak di mana dukunna teteh di mana nanya ke yang telok dukun bisi musyrik nanya ke nung yang bisi kudu ngamplok laju kumaha aing mah memeh berangkat ke pasar belanja sayuran salaki hees kene dibukakeun samping salaki dideuleukeun barang nunjuk ka mana lamun barang salaki nunjuk ka timur paling jadi ka timur heula leumpang lamun nunjuk ka kaler aing ka kaler heula cik babaturanna kumaha lamun barang salaki da nunjuk ka luhur langit kira dia dagang ka luhur langit lamun barang salaki nunjuk ka luhur langit aing mah teu dagang da nunjuk kana bulan berarti larangan bulan eta dongeng aya muatanna turut parentah salah selama teu ngelanggar aturan Allah Subhanahu sampaikan kang jadi betul ikrar Sayyidah pemimpin awewe asup surga diantaranya adalah Khadijah radhiyallahu anha istrina sorangan akibat sebagai istri anu luar biasa nurutna ka Kangjeng Nabi. Jadilah ibu-ibu detek denek Siti Khadijah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadilah suami ibu denek Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah pemuda orang Kiasem denek Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadilah orang kaya orang Kiasem denek Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadilah jawara orang Kiasem denek Umar bin Khattab syaratna deket jeung warasatul anbiya nu sugih deket jeung kiai jawara deket jeung kiai anu naon jalma dermawan deket jeung kiai insyaallah bakal jadi denek sahabat Kangjeng Nabi di zaman milenial sekarang ini. Alhamdulillah kumargi waktu parantos wengi
simkuring ti dieu neka leuwiliang hampura kasadayana panginten itulah anu digeun ku simkuring kirang langkung najunkeun diapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.